Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana anu kusim kuring di Pikasono pangintennya. Tah dina dinten ayeuna pangintennya sim kuring bade ngahanca garapan dongeng anu katunda dinten kamari panginten kitunya. Mohon panginten ayeuna mah tos teu kedah ngawanohkeun pangintennya. Terus terang berenang sim abdi berjeng teh acan pat pangrarai cek pareposna, tapi pamitos kenal merentos teh berek deui pangintennya ieu teh suanten teh kitu tah semuhun. Muhun palawargi sadayana. Tah sim kuring anu bade ngahanca garapan anu kamari katuna nyata dina judul carita nyaeta Cepot Beger teh pangintennya. Tah kumaha ieu kalanjutanana leunyiranana carita hayu urang sakseni ku urang sadayana. Prung ya kira nak maneh tengah guguk karena omongan dewek mah cuk tuturkeun eta suku maneh rek nepi ka mana maneh eta neangan hiji awewe anu teu puguh cicingna di mana dumukna di mana deuleu ja. Aduh bapak cuk maneh kirana teu beunang dipikanya aku dewek ai kolot geus ngabajaan kurang kumaha kan jadi anak deuleu. Juk tuturkeun inung suku maneh rek ka mana maneh milampah deuleu ja. Dawala naon dewek mah rek ini dawala da teu puguh cicing ge sia ka impi-impi teu ku awewe. Dawala kuring milu ka entong sama dawala tong milu keun we dewek lain kitu ka aka bisi kumaha onam di jalan pan hade goreng jeung dulur urang teh jauh silih tepungan anggang silih teang paeh silih rasanan ka pahit manis kita jalankan duaan saja ka lain bisa eueuh nu ngalasuluh mah deuleu kan bae daya sigareng juga si dawala maneh cepot juk tuturkeun dampa inung suku maneh juk si cepot ngerakacak kulantaran kudu jadi bapa seutik gedena diusir kasebutna kerekek mukakeun panto pikeun jalan keluar dibarengan ku si dawala. Pok si dawala nyarita sapanjang jalan. Ka naon dawala urang teh rek ka mana atuh ieu teh tujuan teh da kudu puguh meureun aya ka. Teuing dawala aing masih di paingan baheula dawala. Naon baheula rahwana demi cinta beak pikeun ngorbankeun harta bandana wah segala rupa dawala eta teh alatan cinta dawala alatan teh alatan hate dawala nepi ka beak dulur lapur baraya eueuh dawala nepi ka ngorbankeun jiwa raga dawala eta rahwana baheula paingan nepi ka kitu draining karasa ku aing dawala ayeuna geus keun bae nu penting mah meureun urang teh ieu teh keur mah duh beteng karasa lapar ka ieu teh atuh urang dengan belum sampe naon atuh ka urang dengan sampeuna meureun ketang ke dibeuleum kitu tah ka. Dawala hayu dawala geus lapar. Caritana eta si Cepot jeung si dawala meunang sampe teh sabiasana di kumah tuluy dibubui kana seuneu anu awun-awunan. Tekung silila kacatur aya anu jojorokan ti palebah lengko
Manusia. Jadi Quran itu ayam manusia geuning itu keur cari ngogo. Cing atuh sugan urang pajak lah keur teu badaroga duit kieu mah. Itu nih nyamperkeun hayu kadi hayu mumun mangga. Si Cepot reuas ngadengi anu jojorowokan di palebah lengkop. Pok nyarita ka si Dawala. Dawala naon kadang aku sering tah naon suara anu jojorowokan di debak tah dilebak. Kurang ka euy suara anu jojorowokan naonnya duh mangkaning jojorowokan kieu ka orang desa karareueuh. Dawala manusia jeung dengan teh kitu lain. Kitu sarua ka winge manusia cenah sarua kudu kitu. Mana naon duh cing deui Dawala teuh ceuk aing ge yang perkeun naon ya teuing ka duh cicing nu kieu mah urusan dewek lah. Urusan dewek ki aing keur mata hati datang nu kieu mah lah macam-macam aku aing dibubui jeung sampeu ye. Sia kade eta kok jarang badag gitu rupanya kayak pikasieun kan ka cicing mana naon mah cicing teu kungsi lila eta buta nyamperkeun ka si Cepot jeung si Dawala. Pok eta buta nyarita Keurna awal bang di dieu cari ngogo. Lain dewek mah we keur meureuh sampeu Eka mana gitu mah. Dewek mah we keur bubuara kulan. Keur bubuara ya. Iya kulan deh. Lain bang. Laun bisi kumaonam di jalan Panji maka sebutna wilayah Habli jeung adik kula. Bisi aya nu macem-macem di jalan sok ayeuna ngenta uang ka mana lah. Dawala sok dewek geuningan teh nya tek majog jeung horeng teh. Ka mangkaning kurang pan teu bakalan urang tangan ukur baju hungku pan duit mah teu boga ko. Dawala keun we da atuh nyebutkeun ku teu boga ge meureun piraku sugan ngartieun. Sok bae bang. Meh aman ye bebeuleman di dieu. Bisi ka mana-mana aman geus setor ka kaula mah uang ka mana-mana. Ya kadi ya. Muhun kitu kurana. Meh aman ka mana-mana tah. Aya pantos setor mah ya ka bulanceuk. Sok bang buru bang. Punten kulan. Wah. Punten kulan abdi teh hilik da abdi teh jalmi balang siak penginten pusat bahan di kebaragap teh aya teh ya penginten kulan. Abdi teh teu bebakalan sia perak-perak acan ieu atos teh semuhun abdi teh ngan ukur ieu we geuningan jeung si Dawala duaan layeut. Ari eta na ge mola naon sih teh? Ieu mah baju hungku kulan. Salempak si Dawala penginten imah. Jeung kosang-sangna baju abdi sami di Cing mana cing kula lempo cing. Cing kadekeun sia. Ieu mah kekasaran ke kulan. Maka jeung make kekerasan sagara ieu teh. Ulah kulan ieu mah pakaian hungku sanes harta bana kekayaan ieu mah. Lah, bisi bohong sajalma Malaysia boh. Geus katempo bohongna. Eta tukangun geus sia teh irungna eta nepi ka nyalokodor kitu. Tukang bohong teh kitu teh. Kuring ka kok disebutkeun jeung Pinocchio teh. Tenang Dawala. Ieu mah bener cicing Dawala. Mah bener ieu mah kudu urang kudu mempertahankeun Dawala. Punten kulan sacaacana. Kumaha? Ieu teh da sebenarnya mah abdi teh resep kerasa nanging penginten maneh kitu tah kesarna maksa ieu kana babakalan kaula terpercaya mun rek ngarampas eta kumaha teh maksudna teh meureun lah eta da intina mah kitu-kitu keneh we. Ku abdi ieu moal dipasihkeun da ieu mah salantaran mu abdi pakaian hiji-hijina pan abdi teu disaing kumaha kareunang kari-kari maneh teh percaya sok
anu mah rek kumaha abi mah nentang gelut ieu mah supaya ulah we. Sok lamun eta ulah dirampas ku aing. Wayahna eta aing ngenta uang keamanan jatah supaya aing jeung adi aing ini sia aman di dieu. Aduh, nah ieu manusia da bala asa teu beunang pisan di omongan eta jelema teh kumaha tuh da bala. Teuing ka eta mah kumaha ka we lah. Rek kumaha ge urang mah nuturkeun. Cicing da bala cicing. Ieu mah punten ka saderek maneh anu bade kumaha sok lah jeung kuring. Kagok dieu kuring mah keur rungsing ongkoh. Keur loba pikiran kari-kari maneh datang jual memaksa ngenta harta kekayaan beri jeung aing teh boga sia. Sok rek kumaha manehna. Kia di ngajak kelut si goblok teh. Ngajak kelut kadi. Alah, ngajak gelut ya. Sok atuh ka. Eta ku akang sok we urang bade jelema leutik kitu mah satakul dua takuleun atuh ku akang mah. Cicing. Bang. Lamun kitu kira nang maneh ngajak gelut ka dewek. Ayo. Kira nang baleh moal mere beuh. Ayo gelut jeung dewek. Aduh kanca pangintennya waktosna ieu urang teh tos teu nyekapan. Panginten mungkin tiasa dilanjut dina jilid tilu pangintennya dina carita si Cepot Beger kumaha engke antukna si Cepot nah bakal gelut nah bakal kumaha nantikan pokoknya namanya dina jilid tilu engke tiasa urang patepang deui pangintennya semohon sakitu anu kepiatur hapunten boh bilih seueur bahasa boh bilih seueur kakiranganana sejadi hapunten panginten sageng-agengna tisim abdi pangintennya panginten sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun cak.